اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Urang lamun dek kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah ada di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa. Loba ustad di lembur. Cenah hese jasa aja neanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan ka dia tad. Kunaon? Baji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae. Hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah aja bisa maca Quran. Mamang mah kudu di Iqra lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha jago tuh. Siapa sok aju bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaran aja ku sapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana? Yo mal manggi, Pak Haji karena Allah mah mal manggi ku. Tuh, geus pasti ni kos kitu bae. Kajaga satu siapa kanainya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif bah sing ade bae sing ade guruna artina guruna teh ulah nusuing namun nusunya alif. Engke kan Pak Haji na alif, alif atau alif, alif sia, alif aing. Si ada guru lah. Tah iya. Mulai Pak Haji alif batasa jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusus dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu surga terbuka bidadari geus Haji Junaid Allah karim gas aing mah nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos-kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang siata ka anakna dan ti anu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ka anakna ha yang siata mah kunaon emang loba etaan rumeuk ceuk cenah eta loba sireuman abah mah yang nu jelas. Cih, abah kos kieu teh aing lalagaan los yang sia. Moal aing moal ngadengikeun radio, moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui, aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make. Dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah. Nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi sanajan teu percayanya ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi, bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa, ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan.
cek urang mah kuari maki tu musabakoh siiran, musabakoh bahasa eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter. Nu ngaran Abu Sufyan teh pinter. Nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teh. Nu mantak diagung-agung ge ku pinter. Jangan bodoh mati lo kayak nu diagung-agung. Pinter teh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyana teu percaya ka Kangjeng Rasul. Sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat, nyana teu percaya ate leutikna mah ajib. Nyana ge sok ngadengekeun eta Quran hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak dada teh ya bun ditilik-tilik memang hese cenah cakada eta nyieun kos Quran mah. Nyana sakitu palalinterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh, luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadengi Al-Qur'an mah tercengang di hareupeun Kangjeng nyana. Ya, buatan sia. Ya, tamak kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah. Kararieu bae. Bagus sebenarnya. Quran pohara eta Quran. Lamun didengekeun ku jana atuh bae. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nginahin tungtungna teh akur. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'atha asqaha. Cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh. Hak bisa eta Muhammad cek lalakona eta. Ji. Yana ngomong di imah mah lain lalagaan. Hese eta cek dina kos kitu eta. Ih. Mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam kabeh. Aing bisa cek anak mim kabeh. Mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek Kangjeng Nabi. Al-fil artina gajah. Wa ma huwal fil? Naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil. Gajah mah lainna naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Hai terus kerja Kangjeng Nabi. Geus aing sakitu doang bisa lah. Lumayan segitu kita Abu Jahal ayamnya gak bisa. Udah mah bisa atuh. Mun titita jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa. Al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan tah Abu Jahal. Cak Kangjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae cek. Ayah baik itu Abu Jahal. Ini okos tu gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh, sakapeung mah pikaseureun. Eta Abu Jahal emang jawara mah kos kitu. Jawara. Eta Abu Jahal. Ngaromong nyana di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nador bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaharu biru ka Kangjeng Nabi.
anu paling mentang ka Kangjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapan sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tos ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah maya gulu Muhammad naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri maya gulu cak cenah ieu teh naon teh menusok diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir dilirekeun kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu bara heula ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeunana dongeng nu bara heula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu bara heula nabi-nabi teh didongengkeun teh kunyana jakos itu nama kitabna eta penyana eta bisa kos itu nang di mana aing puyeng nya kana teh di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saata nu ngabejaan bingung itu pisang gitu tuh Muhammad udah kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyana mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jalan ngobrol bae kos gitu tah jol bae Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur sok tararomong kos kara itu bae geus saya teu percaya ulah sok aju diperdalam aing ge pugu puyeng cak Abu Jahal aing sok ngadengekeun teh Quran sebenarnya bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana jaku bagus teh ya atuh geus bubar cak Abu Jahal ke iman sia aing blon sia geus bubar ke urang kumpul deui geus ke bola lubar ke ngadengekeun deui bagus saja amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon ke jelema nararanya anin naba'il azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho ge summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyartas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa kowe ge katalar keneh cek kena sapotong bae mah teu bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ini ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa oi malaikat anu sarem Wasabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabaqa terus bal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadeng ngadegeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus baragus dia eta Muhammad gas bubar Abu Jahal dulu sok diperdalam dari baru kos gitu mah tuh sia keariman deui
Ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad dah. Siap cakabehan teh. Tapi kan Quran mah bagus baik. Jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaho naon atuh. Pinter. Masyaallah. Kayak ngarobrol deui, datang gitu bae tah memang. Nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'un al-Qur'an, ngadarangekeun ka Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nyanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul, kedatangan malaikat lainnya potongan Muhammad. Ndek ge ka urang malaikat. Datangna mere wahyu. Atupan aing mah nu teu nyaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh. Tuh cakup besukan sanu teu jauh. Mabok kae di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikat teh turunna ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'an nya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge. Ini di aralem tah ge surah loba omong sia. Tuh, karena itu deh, iyalah kupar-kupar Mekah teh kok sekarang itu. Mendak wa minhum may yastami'u ilaik. Tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran. Cuman waja'alna ala qulubihim makinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar gegeyan hungkul. Kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun. Allah manutupeun hatena sote, Allah manutupan ceulina sote lantarannya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kayaning nyana buang kawarah jasa. Kayaning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab kana tutup-tutup ka hate tutup-tutupna ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeriditna terus bae. Eta dah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula teh geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga teu muka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Allah yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil alamin. Nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui ya rabbal alamin. Sasaminggu sakali bae ngadengekeun Al-Qur'an. Geus palayas maunahu sima qabuli. Teu ngadengekeun kalawan ngadengen narima, ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae, ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah.
hampir teu beda jeung urang kuari. Quran didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita. Atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh amah nyana make Al-Qur'an. Ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi. Maling jeung maling mah teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur teu make, masyarakat lagi teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muhammad, sabar duit si Muhammad teh. Mana duit? Ayo, 3 juta, 5 juta, panggil, 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Oh nya ngeunah. Luar biasanya nah ngedengek nyanangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina eta pan tadi tata wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina tapi hukum deuk di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah beusi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter jana. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik, sabaraha? 70 cokot 15. Itu. Malaikat bae itu sia kaing. Aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoa Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat sasya. Nyahoan. Kanu koskarar itu manyahoan. Luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahoan kabeh luar biasa. Ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can pae geus balik gaji Quran cecek cekel bae geus cak majikan di kamana ka haji mau Al-Qur'an lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Qur'an ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sial jasa cak majikan ka haji tolol ka Qur'an mah geus ngageblek aya ka bujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga urang jelas aduh aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas jeung urang Lampung putih sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna puguh tuh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak ada yang kenal Quran
Dina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fatadilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburihi harfan harfan wa tudabbiruhu harfan harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biartian adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun, surat di babaturan anjeun, surat di kanu pake kacinta ku anjeun, anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anu tarik anjeun minggir heula watakudu diuk heula dek maca surat eta watakra'uhu jeung anjeun maca watudabiru harpan-harpan sahurup eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un. Manitaliti luar biasa. Wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ka anjeun ieu kitab. Anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa 'ardahu summa anta muridun anhu. Ya sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu. Kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu nyuratan. Coba eta. Lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih ada ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejana ka negara ka mana ka nu mawana ulah mah jadi negara ka sudah kek itu ya rokok teh oh ya ongkos saya bo dikieu 100 ribuan yeuh aya nu cokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 210. Ya. Sial aja. Satu bawa surat teh ku galedeg tersebut. Cek Junaid teh din kasih baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat anu ngeunah belah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ini mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku bergetar ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan hehehe kan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat seutiga-tiga can. Andai kata aya suara-suara lu ngaganggu, pasti suara lu ngaganggu eta. Hei, bandeng sia. Sentak ku sia.
andai kata rada poek pasti beli baterai heula sorotan Gusia khusus jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia khusus maca surat ti kabogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe sabar aja pernah teh di suratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat apa luar biasa khusus jasa sebab didinya aya kauntungan kula di suratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia khusus jasa lain khusus deui wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova khusus jasa khusus aya nu kaliwat eueuh tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge khusus jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa Haji siap baca Quran teh eta pan surat ti aing khusus tante Haji entuh osok dibaca cara boga Qur'ana leungit teh dibandingkeun ku urang surat ti kabogoh surat ti rekan usaha surat ti atasan khusus luar biasa macana padahal hanya sakijep keuntungan dunia tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah dideuleu-deuleu acan andai kata dideuleu salah makrojna andai kata geus bener teu usu deui macana deuk kumaha sia ieu hirup urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat teh kumaha minta tulung ka saha tah nu mantak gunakeun coba sesahirup kuari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae gas ulah kaluar-luar aing mah di kamar bae bebeja ke anakna abah ada di kamar bae emang kunaon kawin deui jeung manyar tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur cenah hese jasa aja neanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan kadetan kunaon Baji baheula malah baji dor yelah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah aja bisa maca Quran kul mamang aya kudu ti Iqra lah tuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha cagut tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha tuh bayaranna cek kusapan ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae angel ka bisa sebab gulana teu giat ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana ieu mal manggi Pak Haji karena Allah mah mal manggi kuat tuh geus pasti ni kos kitu bae aja geus teu siapa kana nya tuh malah ieu eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhaafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif. Bahas sing ade bae sing ade guruna. Artina guruna teh ulah nusuing. Lamun nusuingna alif. Engke kan Pak Haji na alif. Alif. Atuh alif. Alif sia, alif aing. Si ada guruna tah ieu mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10
datang ke khusu dibayar 700, datang ke bisa, Masya Allah luar biasa, pintu sorga terbuka. Bidadari geus dia Haji Junet. Allah karim. Gas aing mal nonton TV, aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh. Aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing pae. Aing asal boga ridho Gusti bae. Los TV yang sia ka anakna. Ganti anu bagus ka dieu. Pak, abah sepeleng tah naon ieu abah. Bikin ke anakna, ha yang sia tuh mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumeuk cek gana tata. Loba sireuman, abah mah yang jelas. Cih, ya abah kos kieu teh, aing lalagaan los yang sia. Moal aing moal ngadengikeun radio, moal ngadengikeun TV, aing maca Quran 3 taun deui, aing mun galibna 3 taun deui paeh, aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make. Pohara Jasa tah geus istimewa bae tah make Haji nu geus nokos kitu. Masya Allah. Engke lamun di sidang Haji, Junet maju. Ya, Pak. Berapa umur? 63, Pak. Barakali ya maca Quran tamat da sapoe. Teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh. Aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru. Saha guruna? Aya Salim. Lim sia guru dibayar. Ai jangjingna nu dibayar ka dia da henteu. Guys. Bener ya. Geus datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio. Kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran. Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys sorga. Ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusghi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengkeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia uhusu-husuna ngobrol jeung dulur sia uhusu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun wa muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa tamuridun anni bi qalbi tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aj'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi dilapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh aku seluruh awak maneh wajah maneh disangareupkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengikeun ceuli anjeun ngadengikeun ucapanana Allah lu kaliwat ante kata anu ngaganggu nu gaganguna ka dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha. Masya Allah nah iyalah nu mantap coba Al-Quran masih ada urang manggih tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae
kunaon eta Al-Qur'an sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an. Allah Maha Uninga abdi ngahormat ka Al-Qur'an sanajan teu boga uruh cokot simpen di tempat luhur. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang. Goblok ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang nupang luhur-luhurna. Iyalah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Qur'an. Allah Maha Uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Anta salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak dagarnya bah. Neng abah ge maca Quran ne ya timah ye. Naon? Tadi balanja cenah. Balanja. Nu aya bae lah di imah di ditu. Bejakeun ka mancanna nu aya bae abah siap kitu jasa. Ya kada ya? Ditalaja gegeran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanna. Ye. Kaji. Ayeuna lah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja. Aya. Mana? Nu aya bae di baheula nu aya bae. Betul ngaji bae. Balanja. Shadaqallahul azim. Geus acan saayat. Geus shadaqallahul azim. Gara-gara sia tah duit balanja tah. Deuk dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aya di TV 2 jam. Taetang ke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Aya Quran teh dianggeuskeun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres mere duit tuju ka mana? Hareupeun TV. Ayo anggeus. Disidang Masya Allah karim sing ada nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu baca atawa diususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya kari ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok tah geus maklum jasa tah mah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ieu mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi almulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur
eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah kayak gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun di Al-Qur'an nyana bebejak pas kitu bejakan dia kan itu ye saya kira aing mah tugasna nanya ulah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salam hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kedua anak bilatung jeung cacing nu endeuh ka nyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nu cak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nya geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung Gusti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah geus baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu manteg dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang itu talar menges ngalawudu heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin ya qaumam cek pemajikan anak haji lah ikut segitu batu ngesa kula geus teu make calana yeuh buringas deui eta ki haji ngadenge teu make calana buringas geus sadaqallahul azim oke aja oplok teman ngadenge teh pabajikana ongkot itu ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok eleh bae teh padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah mah geus lupa darata geus inget tanaon ai urang mah neuleuh pamajikan sawadak geus ular kieu we tanzilul kitab la raiba fihi am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul azim ya Allah ya Karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang gesi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran
Geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak? Aya 5 bulan mah. Coba dites. Emang apa bisa? Atau deket tes gua. Cak anakna. Abah ge hayang bisa. Maji bah tuh. Tadi itu ka Ustad isin abang tuh dasar abah neraka. Ih, elek ku anak. Baca tes kurang anakna ya. Bisa datang ke mana? Bisa ya budak macam makrotnya kudu rapi. Bikin. Tadi tuh ke mana? Haji Soka, ke Badul Salam atau ke Badul Wase, atau ke Deka Ustaz Sodikin, atau ke itu ke Banten, guys. Ayo ke Banten, guys ya. Di Banten mah koplaknya beda, bulat. Pokoknya bulat. Ayo guys ke itu. Bikin anak kurang, guys. Ulah dimusabakokeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing makrotnya rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh kana nu maca lagi. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bara-bara batur jangan lagi guys. Tegenaheun. Masyaallah bacana ya wa minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan lumantak ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nyen sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta iza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka kami geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikasirieun eta mah ucapan-ucapan pikaaneuheun teh mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antara Abi Thalib. Setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanna henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaran ngajerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Talib dan deuk ditoel ku Abu Jahal
macem-macem. Udah sok sembarangan susah sahadat gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kangjeng Nemang. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek baca 2 kalimat syahadat. Cek puja. Sembarangan sok sahadat na bae. 3 kali gitu. Hos bae. Kanjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib. Anu ka anjeun dipake ka cinta, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun. Kanjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kanjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kanjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Yo. Eta kosi teh eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Usia perhatikan manten naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib. Masya Allah mahal jasa hidayah. Turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antara Abu Thalib yanhauna nyararga ka manusia anu tina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararga teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahoeun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah. Mahal ya Masya Allah. Nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan. Aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah, kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna. Eta teh anu ngetuk hate urang iman. Urang teh dibawa ku iman. Gedetan teh tak iman, wallah alam bawa takwa tak iman. Dibawa ku iman orang ka dieu teh. Ajo geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae. Aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh. Aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha. Aya nu di mobil bae kuari ngajina lah geus sarua bae cenah cegna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna. Aya nu di jauh bae henteu ka dieu. Henteu ka dieu di mana masing-masing bung aing mah ka dinya mah izin. Ya aing mah kolot ceuk nang di imah bae. Atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan. Oh masalah sih
Oh masalah tabak ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat meureun teu mata tuh Masya Allah jadi bawa ku iman orang teh iman orang teh ngomong ngaroweco pang ojah pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih oh nikmat iman subur al iman yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mentak sing ada tah urang dek maot cara tadi sing ada nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang orang Jawara, ye, baik babaturan orang nu baheula hei, sakarat sia. Ingat balak genep teu? Kieu aku jadi ingat balak genep. Hos bae pae coba cilaka sia. Ye, orang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya, ulah. Hi aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya. Balik deui. Geus kapangi tungtun, geus keluar deui. Urang balak genep nyasar ke. Ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia Waalaikumsalam lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang ceuk dia teh hayangeun doa dekelan kali Allah biasa teu nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah sakallah teu di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi mah kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gusdur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gusdur terus kitu teh ilah stulil firdaus ahla Gusti abdi mah ka sorga jalain ahli wala aku ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah ka manakeun atuh terserah Gusti ka sorgakeun bae tertipu berarti Gusti sahle teh Gusdur aya bae teh kitu nya sing hade keur sakarat geus aya abah urang keur sakarat deuleu baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah geuna di dieu teu betah ya santri kiai oh ngalayat toel deui ulah kebal-kebal pan eta kiai Golber ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui Gusti bener-bener ahli ibadah kena didinya moal jauh ahli ibadah mah ngomong nanti Allah tobat gitu bae Pak deres nangina geus jangan aja beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tanu menang singkirkeun tuh itu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah tayi Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae kuari bakal nyaba ka negara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba kanu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka negara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu salasa rebo ke keputusanna poe isuk antara salasa jeung rebo kaya berjumlah 92 orang kiaina Ki Uding Putat Milu Kiai Haji Jamaludin Pandeglang Milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama perkara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu nah Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu nah, insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milu nya kemudian ti luarna tuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabaraha urangna kemudian adu ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua deui milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup wariga lamun dibuka di muasi kene aya kene bae loba kene kayak kakarak pertama ieu mah eta kakarak ke ieu pertama besi kumaha kubadi ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun ye eta luar biasa ya jadi lobaan itu dulu teh orang ketos saja tuh aya terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi ge aya deui Pak Joni teh ya nu baheula mobilna dipake ku urang naon garang-garangna ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya ge duka opatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama kemudian ngan barizara tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya kuburan Imam Syafi'i Abu Darda terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir kemudian dari hayang ke Palestina hayang ke Masjidil Aqsa kemudian hayang ka Yaman jadi loba kuburan para nabi jeung para wali hayang ke Turki ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang akhirnya cuman ke Baghdad ke Iran Mekah Madinah segitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkat Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebal deui Ramadan libur deui
Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah jadi umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh sedang kula lumayan jadi dia siapa gitu baik berbagai-bagai lah nu datang ke kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sakali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas sini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bade caritakeun eta mah kos kitu bah peureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad juga panggih kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyahuan daftar na deui. Terus gitulah eta tasre jasa. Ajo ya buyana dongeng deui di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing terus di ditu cecek ke data. Terus di Baghdad. Teu kapanggih jeung sasa, kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang. Kos karar itu ila berangkatna. Tekan nyararawan. Takos karar itulah dongeng anu kitu jelema-jelema karan itu. Uraga ya kemari gaya dongeng. Karang pas dongeng itu di Bang eta di ditu bae nya nama. Di mah bukan nomorna. Teu beres jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama di kontrakan. Surang si kupa emang karar itu bae pagana. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup kakumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodal ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seserian di sorga
gitu kene di Irak sedangkan sasaran anu terakhir sakumaha kukula diceritakan ke setelah Yaman ulah iya engke bakal ke Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang beli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang beli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja nggak kumaha atuh berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen di sisi lain lantarannya nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomian urang nyumbang ka nyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah iya nek kumaha je kembali na maka urang-urang kene ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan dirinya teh pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo ka ditu nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama hendak dijadikan proyek ya aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan wariga deuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun hagas kumaon kabelah dieuna dibere mulai sorang diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu henteu Ki Pudoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika ku urang disindiran we kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang siapa kabere nyaho bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulana ta ieu ta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen ku kumaha
selama orang berjuang naon baik butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal ampun naon teh nu kieu nah sia mah nyaho pokona kieu bae lah pokona mah naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullahnya na teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya na teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pandi sing hade yang munggah haji maka de biayana kade dikitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia itu ilo itu can datang ke tempat ngariungnya geus bebeja kiai yang hitut betekeun atuh ini hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun kunyana didadatkeun keluar bukur kepret geus atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen kumaha ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh kita kusaha gerak Allah mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate sia aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok kabatur hubud dunya dirina cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamere ti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu kiai anu mana kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah masyaallah kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah ai mah kiai mah ulah bae hook ka amilna ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunya teh kos karari
acur lain hiji lain dua Masya Allah mantap kayak Kiai nu api ketika anak Kiai nu iya asup ka Golkar Kiai nu iya nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran Pak Harmoko datang nu iya si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran dunia na terlalu jahat misa tak di dia mah dibuang gede kekuatan hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kayaknya kuat di eksis kayaknya Masya Allah ayah naon buah eta Golkar sebab tadi nate cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tadi mimitian tidinya kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam Kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna Kiai nu asup ka Golkar teh teu dayakeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui endahan ngomongkeun ge kayak aing mah tobat ka Kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah bah eta si Kiai lamun asup ka Golkar cekeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tong kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah gos itu mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi tama tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kedatangan tak kamari kan kula ajak kerpai kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai selamat aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu merena naon eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Kiai Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teu reuneun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan kana nasehat kelalagaan janyana ge sarua yang salamet di akhirat tembung ka neraka ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana geus teu wanian mere sebab nyana ge meureun dibisiki tadi jangan suka ngasih sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakana sing kuat seperti kitu jadi kaduluna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan tunggu sebaya juga beneran teu mere tunggu pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai kerbloon pan ieu kumaha tuh ieu engke bakalna yeta di neraka bakalna pengikut nyarekanan ka pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun
kuali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju paedahan lantaran KBG disiksa kuari rasakeun bae kumane al azab siksa biba kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh ieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hihiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh deket orang malah lamun orang maca sholawat timbul sekali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kalina perasaan seakan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh kula mah inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung salat naon istirahat tas isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudna kajadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kajadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler ka diuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis sakeureut tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hate Abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantap teu kuat Abah langsung bae ditutup Allahu a'lam bishawab. Yes. Eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir. Masya Allah. Deuk kumaha coba eta? Coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi. Bow, mantap sing hade. Urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi. Aduh. Cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok. Aduh asana di Pareuman ku ari keneh sial cek deuleuh teh ai ku Ki Oci olah main teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan Ki Oci da mah cenah cakena di jero teu neuleuheun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun Ki Arwani Kudus urang murikak bulu keur muludan Pak
kermuludan assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu keluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji seungit anu hese nyaritakeunana sabada seungit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek ngana datang diiring kos gitulah caritana terus jangan lagi nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tata dina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadeuleuk ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur ka dinya cak Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokona hadir ka dinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba hayu geus anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat ge asal moduleun hadir we lah abeh Kangjeng Nabi ka dinya leuleuk kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asa kadeuleu ku Kangjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleu kajeun cek masyarakat tah mah caran salat sama tah mah seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok neuleuhna keur muludan cenah kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mah tah geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk dikasorgakeun teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke pae di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min